baca sengaralina ngalaguan tukang ojek di tukang ojek lain. Oh, non gitu ya kajeng. Emang ka dia. Yuk. Sia nanaon diharap kieu. Bae. Delay tah. Mana dan lawan si Amah. Tah ada sih budak teuing awakna. Yuk. Juga polisi itu. Polisi. Ayolah, oh kali itu di situ dijegat. Tapi mana pindah lah ke tukang kagok sama dia harap dia. Sabar. Asalin aja. Oh. Angkat. Mudik euy. Pak, jangan mudik itu. Mana? Oh itu. Sos, dari tadi tahu. No. Oh, polisi. Tinggali deh polisi. Ulah sem polisi teh gorek we jeung HP. Kumaha teh ya? Hayo cenah ayeuna mah. Deren. Di bener silang erek. Ulah, Bang, kita sepeda lain urang menang nyium nu babatur urang ieu cenah watir, can lunas. Oh, cicilan kene. Lain, menang madog. Nanti marah masker. Bapak ge? Poho ini mau diri itu di kantor. Tinggalin. Tilang mah ayeuna mah ieu. Oh, tilang tah. Baca. Di mana lain? Udah ayeuna mah geus elektronik atuh ayeuna mah. Modern. Oh. Sepeda ini tilang. Tilang. Ya, orang izinkan ka ditu. Kayak kurang bade duit, mana 1 juta. Mana? Mana heula duitna mana? Koper ke mana? Sia mawa. Tinggalin. Mau deui. Geus bara di teh ayeuna mah. Aing. Kumaha baik kumaha. Geus balik deui. Ditangkap. Ku aing babetkeun sakedana. Balik deui. Dijualnya mah. Capek. Yuk ah. Ayo ah. Aduh, Kak, capek euy. Yulah, mau istirahat lah ke pos gatur. Siap atuh yuk. Yuk ah, capek. Ini apa polisi nak? Yuk, lakukan. Aduh, kesarare euy. Naon? Suara naon? Itu Sigan mudik deui mun tadi. Yang tinggal itu kan ya. Yuk. suara saha? Ayolah ke kantor. Sepeda nah. Jom mana yang bawa ke itu kantor. Ieu. Bae sepeda we bawa lah. Pokoknya ada mana mau ke dilepaskeun. Geus bawa jang bukti ya. Angkat. Wah, Pak polisi naik di bawah deh sepedana. Pak polisi. No. Top of his head.
Payung dia suka saham meniruas abdi teh. Bagaimana rawas?